Warung ira bukan bos. Atuh teu nyaho ulah nanya kae. Oh, nya bos. Kayak beres bongkar kudu dicuci teu bokna. Emang kunaon gitu bos? Ble, degengeun ya. Pan urang kuari keur bongkar lauk meureun nu kuari dibongkar teh. Otomatis kudu dicuci. Oh, makanya kudu dicuci. Nyuci naon? Tuh cuci ku dia tembok pabrik. Supaya naon bos? Supaya gawean media. Geus lah lieur ngomong jeung dia. Tong ngeurang itu geus beresan teu bongkar. Oke siap bos. Waduh, aya order deui ka Bali ya, buat susu. Bos, geus beres bos. Nu bener boy, atuh ayo kita OTW ke urang ka Bali dia. Beres bos, sekarang dibongkar. Bangsat dia nyeneng emosi bae. Capeknya bos lu lompatan. Dia nyen emosi aing bae. Hampura bos, mau sekali-kali deui. Bos, geus beres tuh bos bongkar, hayu urang geura berangkatkeun di bos. Hayu berangkat. Alhamdulillah beres tinggal bubuk kopian ya. Ble, sable kadi dia. Ayo non bos. Beli kopi dong, tapi ulah diseduh. Oke siap bos. Kebelamat dia mah ble. Bos, si kopi na bos. Perulukeun ble, kana bokna ble. Mending diinum bos daripada diperulukeun. Oh, apaan malah diseduh dia mah? Emang dikumakeun bos? Maksud aing mau beli kopi dia jeung diperulukeun da kana bok tah urut lauk bisa hanyir. Terus ieu kumaha bos? Pakai si banget meh pinter.